kasolihin kinya berprinsip dewasa bae eta kasolihin ngakuna-kuna bapan kabin teu boga anak teu pamajikan ja unggal sore unggal peuting hanjang kanu abi atuh abi mah henteu terima ti kelas terido soalna naon atuh geus hayang niat rumah tangga ieu geus niat bener jeung kasolihin tapi kunaon kasolihin ngabohongan abi atuh tanggung jawab ieu mah abi mah endungnya pokona mah tanggung jawab bae atuh abi seulol kasolihin teu geus tareh 2 bulan mah dan ieu abi geus dites back atuh checklist 2 pokona mah kasolihin mah atuh abi mah tanggung jawab basic abi ge atuh abot ki mos kabeja kalembur mah indung abi kukumahaan disusul koeng sayana kanajan liang bulan ge 24 jam koeng mau dilesotkeun lalaki teh bertanggung jawab ngomong nama kaing teu boga anak teu pamajikan lamun nyoki mah teh hayang urus satarangjang dina kumanehna nganjang moal peuting monon mah hanteu ngeun hayang ngadodotan doang terus ngadodotan mah mabur keleuing geus pas reuneuh mah teu tanggung jawab kasolihin di mah mana cecer koeng mah